ngaturakeun Bapak Aep Sahebul Hajat rempuk cukup sauyunan jangan baturan dah kudu ketul nyonder dari hayang boga amplok mah abong-abong geus menang beasa karung jangan baturan sabilulungan Bapak Aep Sahebul Hajat Mama Aep Sahebul Beb aturan kapayun sumping aulis doyok geus kelasna Jimny teh ibas Tirta Jaya gawuh lamun kasasarnya lampah aku mata aduh Bapak usaha amarah mentang bahaya badan anu kakampungan Bapak Wing Bapak usaha Mama Yeye kibas anu bagus Jaya genyol-genyol gebro seni lain Mama Aep Sahebul Beb siap tulis tayang gawe ingkang wow disarang adaiku Aulis Eko tambak sumur anu mana Pamanor Acing sama Jaya Aulis Eko tambak sumur kapayun Prawe ya di sini ya abra kumis beracun anu mana aturan kapayun heula anu bagus anu sayang seni maja seniwati boga panten anu pas osok jadi kewajiban apa Manor Acing Haji Rosadi anu mana Jaya kapayun heula Haji Rosadi Pacegelindra Tirta Jaya Wakil Ketua Lidik Karawang baca eta didinya lamun mikir nu saestu salamun incak salah pikir tebaknya lain bakira baki mali Haji Rosadi Wakil Ketua Lidik ayah Karawang anu mana diserah Bapak Ketua Ringo anu bagus bagus aturan kapayun heula Bapak Aep Sahebul Hajat 2000 Arenggo Ketua Lidik Karawang anu mana Aringgo Ketua Lidik Karawang anu bagus kawitan kusahayeun Wakil Acing apa Manor Acing mah anu bagus Pamandor Acing anu bagus aturan kapayun anu mana aturan deui Aulis Eko tambak sumur Mula Aeko putra lolohan ayah hadiri anu mawa nyeri Bandar Buut nyeri agasan Mikaeli adai Eli kanu mahaweni adai anu bager anu api berambut Akeling Ketua PAC Liringan Capel akeling Ketua PAC Capel anu mana
hari rima hari rino bawa nyari Nyaring jo. nyari agasa Mikaeli Reling. Pacinata anu mana kapayunai Pausa bagas ketua kibas Tirta Jaya genyol kepero. senilai gawe nikah Halus doyok sareng dengan tapi pikeun yang budi Jimmy. Paruman seksionaliti Karawang Bapak M Saiful Hajat kapayuna deui yang aturan kapayuna ada berbangku hajat dengan Aules Eko rek disusu buku jauh Haji Rosadi Pesing Lindra buku anggang apa aku bisa beracun baju biru yang Mika malah Pamanur asing Pamang wajah anu bagus ceketau sok gagal ningali samoda-moda apa perang maaf aduh mantap maaf hati teh tambah baruan lagu lidi Haji Rosadi wakil ketua Lidi Karawang samoda nupoda Rosa dipelami saya pudit tuti lemur aja ayat sekjen PAC anu bagus AKM saya pudit mantan rarisi lawa apa naib Saiful Ben aturan kapayuna Bang Laris Bapak apa naib Saiful Ben saya pudit anu mana apa naib Saiful Ben kapayuna Cigo anu mana adai kapayuna deui Haji Said Panglima Lidi anu mana Haji Said Panglima Lidi mana saya Amanor Aci Haji Said Panglima Lidi anu bagus Amanor Aci sejarah Sama Jaya tukang Haji Rosadi dipapai kucintaan Haji Rosadi wakil ketua Lidi Karawang Distrik Karawang jadi palamunan Alis Eko Tambang kosong bawaan tinggal mari pohon abakas ketua kibas Tirta Jaya anu mana abakas aturan kapayuna deui abakas ketua kibas Tirta Jaya aturan deui boga cita Ay Ajimi Ay anu laksana Wah proses upaya-upaya serengan yang deui anu mana Haji Rosadi wakil ketua Lidi Karawang anu bagus Haji Rosadi adai anu bagus aturan kapayuna deui Aringko ketua Lidi Karawang anu mana Aringko ketua Lidi Karawang kapayuna deui anu mana saya Aringko ketua Lidi Karawang mana saya aturan kapayuna deui sejarah ka tukang dipapai kucintaan jadi panglamunan beas mulakun beas
anu mana anu wakeun akeli ketua PAC sapayuna deui akeli ketua PAC anu mana akeli ketua PAC sapayuna deui pawakil elong bos Yunai deui pawakil elong bos Yunai kapayun pawakil elong bos Yunai anu bager pawakil elong bos Yunai aturan deui pawakil elong bos Yunai pemangkajan anu mana aturan dibayar akeli ketua PAC anu mana pacinata aturan kapayuna deui Aulis Eko mah aya sumur deui aulis Eko deui aulis Eko tambak sumur deui aturan kapayuna deui Abra kumis aulis meracun Eko Kamanya tambak biru sumur Tinggal anu bager aulis Eko tambak sumur kapayuna aulis Eko tambak sumur anu mana aulis Eko tambak sumur deui kapayuna pakir beli ku kaulah Gaulan tapi sok seri dolanan makan barang karo babaturan asep jaro masuk perang badan kapayuna sabab anak si adi sumesi asep jaro masuk per sini tujuh kuno jati tenang jaya dan di Makawali asep jaro masuk per Karawang kapayuna no jati tempat wong seba teh cilik lanang wadon tuano lalu pinci yang sejati aeko putra lolohan anu mana muter Cirebon Arab kita Arab pulang Aulis Eko tukang sumur kabekan katon aeko putra lolohan kapayuna deui kuno jati tempat koseba dicilik lanang wadon tuano jaluk pinki kang sejati abra kumis beracun ketua Bayu Biru muter Cirebon Arab kita Arab pulang tukang beca kabekang katon duit tong beli bakal kotor